Deh, udah. Ih, ari emak. Aya naon? Buru gara ke pasar. Rek naon ke pasar? Nyarek balanya tuh, mah nyarek nyapir. Balanja keur naon? Balanya keur nyuguhan, pandek aya tamu. Rek aya saha ieu teh? Tak kudu dua pertanyaan lah. Buru gara ke pasar. Gara kumaha tah adai. Sok baku dah mak mah itu titah teh sok kudu pukpek. Coba atuh lamun tara teh teh peuting. Meureun urang ge bakal hudang isuk-isuk. Ieu mah kumaha? Mun didadakan pisan. Bacaan momoluk deui ti mah teh. Untung we urang masuk maka sosis kenjer sing lesot ka mana-mana. Komo keur kaayaan buburu kieu mah. Sosis kenjer teh bakal jadi sosis ngisi perut dina kaayaan KPP. Pokona ieu mah protein praktis yang bikin kenyang beneran. Jadi ulah tinggalin lamun rek ieu ditanteh. Oke, balanya sudah beres. Mari kita pulang karena Umi sudah nungguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli lila teuing sama ke pasar oge. Oh, ratu udah macet mah teh. Coba ngantri di pasarna oge. Kamu udah datang tuh tamuna oge. Mana? Tuh. Naon bedana es jeruk jeung mitoha? Naon? Es jeruk mah jeruk nu diperes, mitoha mah Omongan anu peres. Deh, ayo buru. Kemana mak? Orang liburan buru. Tau cicing gue di imah. Dah lain Magicom. Tah kitu atuh. Ulah papajar wae liburan teh. Akhir tahun ge kudu ulin. Oh buru atuh gara cicul. Tong talalangke. Siap mak. Mak, liburan teh meuni teu makal kejo-kejo acan. Kalem we tuh. Yang udah anggo ke di ditu. Lainna naon? Pandi mah can mumuluk mah. Tenang, mah muka ieu tah. Ih, asik euy. Sosis kenjel sing lesot. Bener mak, ari ngadahar imah mata kuareg nepi ka beurang. Ya heueuh atuh mata wajib pisan. Dibawa lamun jalan-jalan atau liburan. Nya, jadi liburan teh satsut anti ribet. Praktis deh ieu mah. Perut kenyang, jadi happy sampai tujuan. Ih, ngeunah mah. Ieu mah karasa pisan daging nage. Saos nage bisa nyen panon jadi melek ieu mah. Kok sok keur dahar. Ih, ka dia lain mah. Heueuh, hayu buru urang asup. Aya. Ih, meuli garanahan kieu mah. Ya heueuh atuh da tiket-tiketnya mahal. Ari mah boga duit di mana? Atuh jang meuli tiketna. Tenang we atuh, mana ya bebeb. Sayang, sini atuh. Hai baby. Salim. Saha eta mah? Tolong bapak terek. Nek ka mana-mana yang geus gana sinis kitu. Rek ulin katan si Siti. Kan kana ngablu eta kurang sia mah. Nah, atuh mah. Kos mah pernah ngora we. Daang heula atuh nak ini tante. Dahar jeung naon, Mak? Nyebutkeun daang jeung naon. Kos sok mere resiko. Nanya, atuh. Saayana we atuh daang mah. Naon anu geus disadiakeun ku kolot eta daang. Mamang katulah, Mak. Hojong nak ulin mah mangpeng berang keneh. Kade we tong balik peuting. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, menis hae. Wayah kieu na me uwi. Pas mulai diajar bangor. Naon ari emak? Pas anu ti mana ari sia. Wayah kieu karek balik. Geus diteng si Siti. Nah, make kudu ngenong. Heuh pancek emak getang balik peuting. Sok diberehakan naonnya anak batur. Ti kabar resih kitu nya awakna teh. Atuh da orang Korea mah dirawat mah kulitna oge. Lain cara urang, mandi ge make sabun ganu. Mani barodas kitu nya awakna teh. Tiga anu sok make bulao. Bulao. Oh, sugan. Pira kue atuh make bulao. Urang Korea mah geus kolot oge masih kene salagernya. Nah hari emak mungkin kolot asa mungkin karinyun. Saseger-seger nage anger we masih kena seger ieu mah. Ieu mah air ajaib. Walaupun gak dingin tetap seger. Ah, piraku ya teh. Pirage cai bodas. Di bejaan teh. Yeuh, mak, asaan. Ting heueuh nya seger. Nya heueuh lah. Mata kudu mikir 2 kali lah mare ganti air mineral teh. Soalnya eta mah seger pisan. Oh, nyaan seger. Tah, lamun emak masih kena resep minum-minuman dingin anu amis, aya nama mending ganti make eta. Heueuh nya bener. Ngarah leuwih sehat. Nya heueuh atuh.
Ngana awaknya seger siga orang Korea. Yo, baheula mah si bapak ge kasep sia teh siga urang Korea. Wah, heueuh nya. Heeh, matak emak bogoh oge. Emang si bapak kumaha kitu keur ngorana? Nya kasep we, bodasnya sipit. Kumaha we orang Korea? Nah, atuh teh nurun ka urang siga urang Korea na. Rek teh nurun kumaha? Da sia mah teh puguh saha bapana. Ya. Halus bajuna. Wah, halus ya? Baju lebaran kamari teh Cah Haji. Oh, resep ya wege. Pantes teu make kieu. Pantes ya, halus. Teh katem poting balangsakna. Dek. Hah? Panyankeun mah Facebook. Sunihin teuing segala hayang nyon Facebook. Buru atuh sia teh. Kat make hayang atuh jadi ibu-ibu saswita. Sosialita, Mak, lain saswita. Heeh, eta maksudna teh. Buru atuh. Ambung Kita mama segala rupa di status. Nya moal atuh sia teh. Moal-moal. Kita pasti aja salaki di status. Awak tengah renah, kita di status. Bahkan si Gana emak mah lamun daang jeung bakatul oge bakal di status. Ari sia nya moal atuh, paling pamer saeutik. Ayo buru ye panyankeun. Heuh mana tuh dia? Ya geus Mak, tinggal foto profilna. Sok atuh pangmotokeun heula ku maneh. Ya sok atuh. Sok. Mak naon eta na suku ngewa ih? Naon kekeset lain? Kekeset. Mak mun coba ganti kekeset teh. Ngewa aing mah. Imah we gede. Ari kekeset masih keneh make lamak. Deui ge bersih atuh sia teh. Lain ku masalah bersihna Mak. Ngewa we atuh katempon oge. Oke orang ganti atuh lah. Heuh ganti atuh Mak ih. Nya Mak mah. Ari dipanggieunkeun Facebook itu. Ngan hayo we nya HP Mak mah. Lapar Mak ih. Mun dican aya kejo-kejo acan. Ai heuh sia aing can ngejo. Saumpama emak jadi rapatar, marek naon? Rek mali baju anyar. Terus? Unggal poe. Saumpama amang jadi rapatar, emang rek naon? Rek meuli pulsa jeung konterna. Saumpama aja jadi rapatar, aja rek naon? Rek ngesian koropak. Terus? Make duit dolar. Oke, saumpama aja jadi rapatar, aja rek naon? Arek hajat Di mana? di Gelora Bung Karno. Oke, saumpama amang jadi rapatar, amang rek naon? Rek nyen kanang Japati. Terus? Triplekna meuli ka Dubai. Saumpama mana jadi rapatar, mana rek naon? Urang arek Alhamdulillah. Dan buka puasa. Yo, aya sosis kanjar singles hot, takjil saset anti ribet. rek mah rek ngomong mau jadi rapatar ek ngadar sosis kanjer unggal poe tadi mah. Teu kudu jadi rapatar oge atuh, rek ada sosis kanjar singles hot moal poe mah. Komo sosis kanjar singles hot mah protein praktis anu bakal ngenyangin beneran. Wah, bener. Oke, saumpama emak jadi rapatar, marek naon? Mau jadi rapatan mama. Nah, Hayang jadi mamah gigi.